andai kata berhadapan jeung kafirin fala tuwallahumul adbar, sama sekali umat ulah ditinggalkan mundur saeutik-eutik acan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa dina masalah perang Badar anu dibantu ku para malaikat Allah turun ti luhur langit dengan berkuda berjubah sirah dibengket make sorban hejo pedang hudhet bahasa anu henteu kaharti ku para sahabat bahasa-bahasa dilenget-lenget teh lain bahasa manusia singgulimpanglah musuh-musuh Allah tercengang para sahabat ningali gerakan-gerakan bala tentara anu tidak terketahui. Ternyata horeganan sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun bantuan Allah melalui malaikat terbukti. Menanglah para sahabat walaupun kuantitas anu saeutik menghadapi bala tentara prajurit anu sakitu gagah jeung loba. Instruksi ti Gusti Allah untuk orang-orang mukmin lain bae waktu perang Badar, tetapi sepanjang masa datang ke kiamat. Sebab ieu ayat diturunkeun teh sabada perang Badar tur bahasa anu umum lain bae jang sahabat-sahabat anu ikut di perang Badar, tetapi untuk keseluruhan umat muslimin. Ialah larangan melarikan diri, tidak pertempuran. Ulah saeutik ge urang ngejat ninggalkeun medan laga. Ngabunuh teh termasuk kabair, tetapi ketika Allah ngainstruksikeun kudu dibunuh model had jeung kisos malah jadi ganjaran. Leuwih-leuwih ketika urang ngabunuh di medan laga, urang ngabunuh hiji ganjaranna luar biasa, 2 3 makin loba nu dibunuh makin luhur martabat jeung pangkat urang menurut Allah. Kegagahan tetampilkan di medan laga dalam rangka li'ilahi kalimatillah. Sok urang boga kekuatan zahir jeung batin kerahkeun di medan laga, paeh surga, menang luhur agama. Ialah kekuatan Islam mah terletak pada perang. Nu mantak disingsieunan lah kafir nyieun gerakan-gerakan teroris. Eta buatan kafir. Nu asli nama angkatan perang Islam ketika perang ngalaksanakeunana supaya ulah arasup Islam. Amerika nyieun teroris khusus bae ka jelema-jelema anu nyieun huru-hara diteroriskeun. Indonesia teu saeutik anu diteroris-teroriskeun.
makin caru kuari di dunia teh mana tentara Islam nu asli, mana teroris, mana ISIS anu gadungan. Wah, acak-acakan. Sarieuna di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Jepang arasup Islam sebab anu kaluar di dalurinya na Islam eta adalah galak, jahat. Islam eta adalah ternyata sangar. Tetapi setelah ditelusuri ku ilmuwan-ilmuwan, telusuri ku jelema-jelema cendekiawan, termasuk para pastor di Amerika, di Inggris, coba asli nakumah setelahnya nyaho tekagok Paus Paulus asup Islam. Benedek nu aing teh nyaho ngaranna tus asup Islam. Jeung loba-loba deui pastor-pastor selain daripada eta nu asup Islam. Setelah dicek ke negara-negara nu mayoritas Islam, nyana ngecek ke Indonesia sebab Indonesia mayoritas Islam. Setelah dicek ternyata damai di Indonesia Islam, ternyata indah. Loba orang Inggris, orang Belanda asup ke Indonesia untuk meneliti keberadaan Islam Indonesia, ternyata damai, indah. Loba nu asup Islam. Teliti deui ka Mesir, ternyata di Mesir damai. Loba nu asup Islam. Coba teliti ke Suriah anu kuarikeun mujuna perang, aslina kumaha? Ternyata aslina Islam damai. Loba anu kuari arasup Islam itu lain lalagan ribuan dengan penelitian manehana. Nah, dengan kejadian kamari, dengan demo damai kamari, ribuan asup Islam. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu keur carita perang. Dilarang orang keluar di barisan perang. Dilarang orang ninggalkeun medan laga. Walaupun kumaha bae ketika orang keur hutet perang jeung musuh, ulah sekali-kali orang ninggalkeun arena, ninggalkeun lapangan perang. Ulah. Iyalah instruksi ti Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai jelema anu arariman, para mukminun idza laqitumul ladzina kafaru, di mana aranjeun kapanggih jeung jelema nu kafir-kafir. Hai mukminin, di mana anjeun adu hareupan jeung para kafirin. Para kafirin teh anu kapanggih ku aranjeun teh zahfan, halna ngesod. Nu dimaksud menyerang majaz. Kulantaran orang-orang kafir anu loba nyana lempang anu berbarengan sakumaha tentara anu dilatih. Sakitu lobana lantaran lempang barang percis, okos budak anu esod-esodan gancang, tapi kulantaran bareng ret kos nu ngesod. Mentak dina Al-Quran dibahasakeun zahfan. Maksudna kunaon? Orang-orang kafir nu perkumpulanna loba, ku loba-lobana sangkilang cepet seakan-akan lambat. Ainu lambat okos nu ngesod. Geus padahal nyana memburu ka musuh. Kafir musuhna muslim. Mukmin musuhna kafir. Mukmin maju, kafir maju. Kulobana kafir nu mararaju terlatih nyana kadeuna okos anu apung-apungan usad esoda. Instruksi ti Gusti Allah, wahai para mukminin di mana bae ayana, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia, termasuk di Asia, Indonesia, andai kata berhadapan jeung kafirin
fala tuwalluhumul adbar, sama sekali umat ulah ditinggalkan mundur saeutik-eutik acan maju. Eueuh konsepna Islam kudu mundur eueuh. Teu pernah Islam teu pernah mundur. Boro-boro agama Islam atuh. Pabrik memperjuangkan limbah paeh ka dieu. Geus sabaraha jawara nu paeh memperjuangkan limbah. Teu jauh itu bau nya nama terus. Eta ona masih keneh deres ieu mah awewe. Memperjuangkan nu bau. Masih keneh siap golok hutet. Ih, orang Indonesia mah geus kos kitu bae. Pantang mundur teh lain lalagaan cenah. Pantang mundur komo agama mah. Asal ku kiai na disetelkeun berangkat. Geus teh jauh itu bau nya naon. Ditanya bae ge golok di asa, "Ka mana sih aing mah teh berangkat bae ku kiai." Maksudna naon? Yaho ieu teh yaho. Itu jawaban naon? Berangkat bae geus. Emang kos gitu di mana-mana ge kos gitu asal pemimpinna ngainstruksikeun geus. Emang lamun urang menghadapi kafir, ulah mundur. Sebab kafir mah diberesieun ieu. Cieun. Di Irak eueuh hiji acan anu mundur kabeh. Maju. Sekalipun nyawa taruhana jeung teuing eueuh konsepna. Islam kudu mundur sebab minal kabair. Urang keluar ti barisan perang kabair, dosa gede, cilaka. Ulah Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Abu Hurairah ngajelaskeun. Cak Kangjeng Nabi italibu as-sab'al mubiqat. Ngajarauhan narejen kabeh kada 7 perkara anu ngarusak. Qalu cak sahabat ya Rasulullah wa mahunna naon sih nu 7? Golek cek Kangjeng Nabi asyirku billahi jisyirik. Sihir jeung sihir eta termasuk kana sab'un mubiqat. Kabair. Qatlun nafsi allati harraballah illa bil haq. Ngebunuh jiwa anu teu diinstruksikeun teu dititah ku Gusti Allah, kabair. Uklur riba, kabair. Ambalayah wari riba. Ti mimiti gincu ke roti riba kabeh. Sepeda motor mobil ibah riba kabeh. Sabul mubiqat sing hade eta kabair. Masyaallah. Wa uklimal yatim, ngadahar harta yatim, kabair. Terakhir wat tawalli yaumaz zahfi, mundur keluar tidak barisan perang, ieu kabair. Ulah kubaha lamun mundur. Wa may wallihim yauma idzin dubura, sabai jelema anu mundur ti barisan perang dina poean ngahareupan jeung para kafirin mundur ka tukang faqad ba'a bi ghadabin minallah, eta jelema babalik mawa bebendu Allah, dibenduan ku Allah. Wa ma'wahu jahannam, lamun geus bendu Allah tempatna neraka jahannam. Wa bi'sal masir, panggoreng-gorengna tempat babalik adalah neraka jahannam. Ulah hareupan we paeh sah menang luhur agama. Jeung teu pernah aya anu mundur ieu Islam teu pernah. Islam konsep lamun geus dititah ku Gusti Allah fala tuwalluhumul adbar. Lamun maneh adu hareupan jeung kafirin maka awas, haram kudu mundur. Geus lamun mundur berarti maneh ngalaksanakeun kabair. Teu pernah aya nu mundur Islam. Boro-boro nu boga pencaboga permainan dididik model abri jeung polisi. Sakilang jelema nu teu bogana naon ge wayah ngadu mah ngadu bae. Paeh los. Islam eta kos kitu Islam. Dibuka gagah diberi gagah ku Gusti Allah, alhamdulillah. Ieu negara urang kan lain negara Islam, tapi kan ngomong Islam mah pohara jasa gagah. Teka karak aya anu culetak celetik bae ge sararudang ti heula.
bensin geus dibawa pan ku jana korek api deuk dibawa ayo sia geus tinggal tunggu instruksi doang di Indonesia di mana-mana ge kos kitu bae tah Islam Masya Allah dibere gagah ieu geus alhamdulillahirabbil alamin tah instruksi ti Gusti Allah ketika mukminin berhadapan jeung kafirin maka awas haram kudu mundur salengkah ge ulah mundur saeutik-eutik aja lamun mundur Allah bakal bendu lamun geus bendu Allah jahanam lamun urang di ka jahanamkeun geus panggoreng-gorengan tempat balik jahanam maningan ditarokeun jawab urang jangan luhurkeun agama Allah di masjid bang benar-benar keluar bae leutik deui ge keluar bae leutik deui di keur di majelis semua benar mantap ya mantap keluar bae di majelis tanya siap-siap perang atuh siap bae tah ieu di urang ge lamun diajakan perang kudu lain jiwa perang atuh moal kaangkat anu ngajak perang teh kudu berjiwa perang lamun kamari urang diajakan anak wajib pendit kita demo umal hiji-hijiatan nu milu tapi kulantaran Habib Rizik anu ngajakna atuh mari ilu kabeh jelema diajak berekonomi ku Abu Rizal pasti mari ilu tapi diajak berekonomi ku wajib pendit pugunya lagi hutang melulu adek atuh kumaha anu ngajakna jelema maka jadi kumaha ge lamun diajak ku panglima perang urang siap enggak denge itu panglima Gatot urang teh lain lalagaan terbawa urang ku bahasa-bahasanya asana Indonesia teh gagah jasa aya jelema hiji Gatot bae ge aya hiji tato hiji bae ge tato tatito urang senep jasa ieu keur carita naluri teu bisa dijaga-jaga kajen kukumaha ge nang Allah eta kajen kukumaha ge kitu teh aya hiji Gatot asana menang padahal mah lamun perang wallahu alam kunaon eta ku gagahna bahasanya ku capetangna bahasanya ku bangun dinding haling bahasana i gagah we urang kabawa ku jana padahal urang mah dididik pencan teu mawa senjata atuh urang mah boro-boro nembakeun mawana ge nyaho kabawa nyaho henteu make sapatu urang dipake sapatuan abri atuh bisa ngalengkah nyaho henteu tapi ngarasa gagah bae urang siap mun diajak perang ku jana daek urang tapi diajak perang ku sia eta engke heula ku baru ngajak jadi begitu nu ngajak teh kudu geus benjiwai lamun encan benjiwai atuh bisa nah diajak ku Raja Salman kabehan ka Indonesia boh namu 1.500 can pernah aya jelema namu 1.500 negara mana kapal mawa sorangan mobil mawa sorangan aing bae masyaallah eta Raja Salman ulin nyana ka Bali itu bener bae betahkeun ternyata banyak susu cenah di sini belum tahu dia Indonesia boh pohara embung balik ke Raja Salman betah di Indonesia embung lamun teu loba urusan mah moal kebalik ternyata ramai di Indonesia sarareungit urang Indonesia mah masyaallah nambah deui nyana 3 poe eta ge ya tadi narek nambah deui samingguan eta we pamajikanna jangan bos lamun Raja Salman embung balik di Indonesia betah di Indonesia embung waka balik pantas sejuk di Indonesia mah jelemana ramah makanan ti mimiti comro aya kabeh toge segala ye emang di Mekah aya comro malah aya di urang mah bangsa comro cangro sukro ares tuh bangsa khusus ares tuh babari ngangaranan di urang ku araraya kan nyana bala-bala ge nyana kageteun bareng ngadar bala-bala wih hada ismu bala-bala lu aneh deh dibere empleng aduh beda jeung empleng India caknya di Mekah ge loba empleng India mudah segede nyiru jadi orang apa empleng segede kieu leutik
kunyana ada disambual-sambualkeun bae. Indonesia bempah jasa. Manggih Pinang pajar korma lain, Bos. Masalahnya enggak. Atuh datang di keremus Pinang sama Bos. Aduh, pajar korma aju akunya na. Ya Allah, ya Rabbi, Raja Salman. Aneh, namun Raja Salman ke Indonesia aju bertahan pantes. Sebab naon? Ndeu kumaha teu betahna atuh di Indonesia mah kaya raya sejuk dan lain sebagainya. Nu aneh nini nu ka Mekah embung balik. Balik ya nata. Ceurik cenah barang datang ka Jeddah teh gitu untuk kita balik. Henteu cenah nini mana di dieu bae. Nini balik tuh henteu nini mah betah aja sayang di dieu bae. Maksud hayang di dieu bae di Mekah kunaon hayang paeh di dieu nini malah kajeun teuing. Itu naon teu pokona geus pokona balik begini mah betah jasa di dieu kajeun paeh di dieu ge deukeut Baitullah. Sadajan di Jeddah ge nagara Baitullah deukeut Kangjeng Nabi. Geus ini mah betah jasa geus di dieu cek Najul nuluy kiai kabeh pacar kiai meureun urang Arab makan jubah. Geus kan ini di dieu bakal nang dikubur jeung kiai cek teh. Ya sini nih kumaha lalakon aya. Hese. Geus dinasehatan kita balik embung. Kapal geus teh berangkat. Nyana embung naik. Tetep ini mah kajeun paeh di dieu ge ridho cek teh. Tapi aya nu pinter teh kiai. Nini hayang paeh di dieu. Nini bisa teu bahasa Arab. Teu cek kan malaikat teh datang ke negara sesuai jeung negara-negarana. Lamun di Indonesia malaikat mautna make bahasa Indonesia, lamun di Arab make bahasa Arab. Ieu kan malaikat deuk nyabutna nyawa kan nanya heula kan ini. Kumaha lamun malakal maut nanya haju nini teu bisa jawab mal paeh-paeh nih. Mal paeh-paeh. Banyak ye tuh mal paeh-paeh. Malaikat kebingungan, isi urang mana cak cenah. Atuh balik bae cak beda eleh nya. Sia tak kiai bisa biasa deh. Aduh. Cek kiai baliknya na tuh. Ayo balik. Oh, nyada cerita bae jeung incuna hadena ya kiai ngana sehatan cak. Aturan mah ini moal paeh-paeh. Emang kurang teu malaikat pan jadi tuh membahasa Arab. Ini makan bahasa Sunda. Aduh, mana geus kolot, mana teu paeh-paeh cak eta. Cak incuna blon sini ya. Jadi betah ada di Mekah. Masya Allah. Nah, ieu mah instruksi ti Gusti Allah ketika mukminin berhadapan jeung kafirin. Awas, ulah mundur sasiku ngejak sajengkal ulah illa mutaharrifan liqital kecuali mundur teh tujuanna majang merangan deui. Ia mangan sakadar makidatan wa huwa muridul qurrati sakadar taktik doang padahal mah nyana endeu kembali deui dina pencama ieu tengan sakadar cungcat cingcet doang. Lamun dijotos teh kapan urang teh bisa nahan make double cover atawa ditahan ku urang endek dikaluarkeun endek dikajerokeun atawa endek bobodoan siga anu eleh padahal mah urang endek ngarekeb plerna. Taktik pencetakan lamun geus hese amat mah kadek-kadek itu kan ngaguling hep bae. Nah mulai lamun urang Indonesia gelut jeung urang Arab tiba heula ge urang Arab eleh bae lantaran lengkahna gede haju urang Indonesia mah kapapalangkakan haju disekel plerna eta tiba heula kos kitu bae tah urang Arab mah janggo cekel plerna pajar kalapa ku nya illa mutaharrifan liqital. Jadi ieu bagat sakadar taktik dong nyingcat. Oh masalah.
lantaran dina gelut urang adu kekuatan pencage kos kitu maju ieu perang sarua au mutahayyizan atawa bergabung ke golongan anu loba muslimin jana menta perlindungan lumpat lain salumpat-lumpat tapi menta perlindungan untuk kembali nyerang ya perang mah ya kitu kajen kukumaha ge nu jelas urusan mundur sakadar taktik masalah nyincep sakadar taktik masalah tetapi lamun mundur beneran ulah ngan lamun mundur dalam rangka taktik untuk mengadakan penyerangan balik masalah geus ieu teh taktik perang kos kieu ketika urang perang terjepit urang wayahna urang mundur nyin kekuatan deui kemudian urang serang balik urang lamun nyaritakeun perperangan teu jauh tina percaturan catur teh diikhtilafkeun dina ilmu fikih cek sakaol menang cek sakaol henteu nu meunang ketika neuk nyaritakeun strategi perang para polisi para abri main catur di dinyala aya taktik-taktik perang. Nah melalui catur-catur iyalah dipraktekeun jang dipraktekeun di medan laga masalah tapi lamun catur-catur henteu jang perang mah haram lalagaan komo teu mah bu adu kekuatan catur aju pake musabakoh atuh haram tabakos kitu mah termasuk di Garut eta kapan sababaraha kiai loba anu baroga pencak neuleuh pencakna teh geus lain ti jelema neuleuhna teh di embe nu matak embe Garut teh lain lalagaan guru pencak urang Garut embe teh guru pencak urang Garut malah dibejakeun ku kula kiai-kiai da kula mah nyaho nu geus maot aya nu hirup keneh aya lantaran eta zaman harita bae tahun 81 embe teh hargana embe adu 25 juta tahun sakitu ku aing mah wallahu alam embe adu di Bandung diadukeun tah kiai tilok meuli embe adu sebab teu boga duit nu elehna dipenta tolol tah kiai nu elehna sarua bae ieu nu eleh dipenta dibikeun ku nu sugih bawa ka imah tepetakeun di jero imah ku kiai nu bisa pencak engke diadukeun ku jana tah cara ngudagna cara ngaduna cara kuda-kudana cara kekepna jeung sajabana eta diarah termasuk hayam ngadu kotok eta sarua urang makan ngadu kotok teh kan saukur duitan Garut lain dek dideuleu kumaha ieu lamun kahandap kumaha engke macokna deui kumaha itu sia mah nyaho ngadu kotok doang sia tuh kebecus kos kitu dideuleu nu mantak Gus Dur hebat lamun orang Jawa Timur adalah kotok jago hebat kajen kuku bage bisa diadukeun kurang Banten soang orang soang mah kajun panjang beungeung na tilok diadukeun soang mah kan kaliwatan wah kebe aya naon kana mari macok-cok bae sia da Gus Dur aya kahadap deuk macok orang Banten eta kos gitu teu dibere japuk we teu jalan orang Banten cak Gus Dur ya almarhum taktik perang teh seperti kos gitu tak jaraga orang Garut pantang mundur urang Garut pantang mundur jaraga mun gelut eleh moal haju geus benta hampura moal nya mah engke sia ku aing keur salat elos babuk ku aing sia tolol orang Garut mah tilok eureun nya mah engke diharahan bae kajen kumaha ge teu bagus orang Garut eta kan ai urang mah per-peran Jakarta Tangerang Banten per mun menang mun eleh geus-geusan Jakarta besi ngadu eleh geus sasalaman beres hebat kasalorga urang Jakarta mah dia tuh geus-geusan bae Tangerang sarua bae Serang Pandeglang gelut geus eleh berarti per urang Garut henteu urang Garut tenet tikam geus ngahek-hek mal aya minta ampun mal aya geus sudah balik batu
Ayo sia iraha sia gua dibongohan sia gua ayo sia keur salat bahkan saya jelema nu bisa pencak tuh keur salat sia huluna jeger eta orang Garut eta mantak mat peci orang Garut tuh loba lalakon kartos wiro di Garut sarua bae